tong lele malang supaya dulu-dulu bisa kabeh pageuh maneuh dina kayakinan sidik kudu kubukti waspada kudu kunyata sakitu tadi inget inga alah ampun kuayana ieu kajadian Panawa jadi batu ngandung harti dunungan dewek mati ngadeg ilang nyawa ilang rasa kusabab kitu perlu urang rakyat siaga ngawujudkeun kesatuan jeung persatuan pikeun ngungkulan naon rupa pasoalan sabab eueuh deui teh nu dianti-anti teh iwati Panawa nu keur ngalalakon euy sabab mahabuna si Yudana ulah lalawara waktu ayeuna wah ari latar Gusti Yudhistira nu kapungkur waktu jumeneng jadi raja di Amarta saat sana main dadu raja adil bijaksana arif hukum eta keneh falsafah eta keneh ngan digarap ku si Yudana jadi lain hukum dipake parabot bijaksana ena mah jadi lain naon sababna jadi bijaksana ena mah geus dicekel ku jelema-jelema nu saralah nu ngalanggar hukum di mana salah saeutik sieun kebijaksanaan we cukup ku duit 2000 naon sababna kitu usumna zaman kiwari beurit mawa amplop keur ucing nyumatak masyarakat anu penting tentrem ayemnya lamun Gusti Yudhistira Panawa kabeh mati ngadeg jadi batu saha we pamimpin anu penting mah pamimpin negara urang teh nyaeta anu iman jeung takwa ka pangeran kitu anu penting anu terjalir lan saling ciluncat mulang udar tina tali gadang anu luyu jeung gambar anu luyu jeung merah minangkana mah merah kembang ros rupana alus seungit ka ambeuna aing colok nya ade aya blus dicolok aya biji orai kadut da ulah teu ka kitu dah udah pikir gitu menjadi pemimpin masyarakat kanya dek mang arma dek mang momot dek mang urip yang penting murah sandang murah pangan oh sakitu jeung dawayo singkat waktu ngasa kaset deui yo dek naon selamat malam daramang sadaya mohon ya ngajeng to di hareup eta cing lalaunan obat sia ya kurang gerem leung sada mah gerem jurukan Gatut Kaca mah main leuwih ti aing geuleuh naon tenge kitu dengekeun ku si lain sagarupa Bonyong si ajuh era aing ajuh. Ajuh agan. Sugan teh sia era agan. Hampura abi agan. Cing sia teh tempo heula. Bieu ngomong kudu sidik ku bukti waspada punyata kudu bukti tapi sia teu neuleuh. Ulah sakali-kali sia. Moal agan. Hampura abdi. Dihampura ku aing. Meme dihampura agan teungeul heula 10 kali abdi. Teu kudu aya kudu teu kudu era abdi geus entong hayang diteungeul 10 kali teke we agan teke nya ai hayang teuing mah teke agan 10 kali teke nya meuni tarik-tarik cing agan
Ayo. Ayo. Juri. Karasa sia, karasa juri. Aduh ayana. Wah Semar tepi ka kieu kejadian anak wah. Lah anak setan. Aduh. Raden, Gatot Kaca ieu Mang Arjuna Raden. Waduh, paman. Ayo. Amuing. Sugante sigareng wa. Hampura wa. Serius. Ada siap. Dia. No. Nuhun. Gatot Kaca. Syah. Eta Gatot Kaca nu keur ngajentul? Nya kitu. Cek beja anu jadi batu di tengah ku satria jigana ieu. Saha gitu. Aya Pabi. Cing tarik saha gitu. Kata kitu ngomong ulah. Saha? Coba. Datang ke harapan aing. Satria. Kadia. Geus. Langsung kalopang tah. Eta tepi ka dekat tewak leungeun aing malinga saeur poe kitu. Ada kitu-kitu wae mah aing bisa nurutan tingalikut. Aduh Gusti. Hehehe